nikmat kabagi sabaraha ngaji mah unggal minggu ibu-ibu mah 7 poe 7 majlis ngaji 7 perintah bari marawatas di jero lain kitab ibu-ibu maranginan teng-teng parput jeung icu alasan puju manehna nikmat teh kabagi dua aya anu disebut nikmat gede cek orang cemplang mah kuring hapunten dia teu biasa ngomong halus da Bogor mah pertengahan halus-halus na Bogor mah kasar wae ayeuna kuring alusan teh geus reda teta deui lain kuningan mah kuningan Sukabumi Cianjur masyaallah ulaning santri atau nabi kiai atau nabi para pemimpin nu mabok urang kuningan mah sopan hapunten ya kuring ieu tos eueut ulah macem-macem ieu besok besi nusuk kana patuangan nyelecep tuh Bogor mah moal kitu Bogor kadek sapoe Bogor tah orang kuningan moal kitu ulah macem-macem sae tos eueut ieu besok tusuk kana patuangan nyelecep Masya Allah kuningan Cianjur tanya subhanallah Bogor mah pertengah nikmatnya kabagi dua aya nikmat gede ibu aya nikmat detik sok di magrib arek naros ka ibu ka bapak saumpamana ieu mah urang saumpamana ibu urang imah gedong tingkat ruang tamu kamar dapur ruang luhur ruang kedua oge lantai 2 aya kamar aya ruang keluarga ruang katiluna geus sami kitu masyaallah kupohara eta imah paling luhur peranti moe cangcut paling luhur tah pakaian terus diareupkeun imah mobil Avanza 2 Fortuner hiji terus motor Mio 4 sawah satung tumpang jeuleuh nu urang toko di sisi-sisi jalan anu urang subhanallah ibu lamun ngaji leumpang leungeuna bidu ku gelang koroncong lamun ngaji ge hang di alam a'udzu billahi minasyaitonir rajim kencring da eta boga gelang ieu naon sebut alus tah ieu aya Bogor mah sebutna beuheung aya di dieu naon alusna leher bahasa Indonesia teu bisa ngileug berat ku tongkorong gagantel tongkorong ge Ka'bah sagede kebo jaji bade ka mana bade ka dieu berat ku tongkorong subhanallah saki bageur di imah wae tara ulin tara nguseup tara gapleh ngan di imah eta salaki balik gawe cicing di imah masya Allah anak garunis karena rasa wah mencongean wah lewat eta 5 tahun ibu sebutna ibu 5 tahun eta nikmat gede nikmat letik bingung cik ibu cenah ai nyebut nikmat letik mesti salah bapak lu tadi disebutkan 5 tahun eta sebutna Fortuner hiji Avanza 2 wah pokoknya mah hebat sawah satu tumpang jeuleuh urang eta 5 tahun sebutan nikmat leutik ibu-ibu mah teriak asa magrib ngomong loang bukan butuh eta hayang boga koroncong hayang boga kalung gede tiba heula aing rumah tangga 20 tahun ngabawa giwang 2 gram teh pamere kolot aing subhanallah Barakallah eta teh nikmat leutik nikmat anu gede teh nyaeta nikmat sehat coba ibu lamun urang sehat mah dahar jeung naon wae ge geunah mau hujan kieu jeung lauk jamu sayur asem hantem ku sambal medok hantem ku hujan nikmat teu urang geus kahujanan geus pawai moal teu ngeunah eta suruh asli da keur sehat mah awi wae ge dilepok keur sehat mah nyaho teh awi tah iwung disantenan nikmat masya Allah tapi nalika urang teu sehat naon ge teu ngeunah
Rek chicken tengenah, hayam smackdown tengenah. Nyawa tahu smackdown, hayam geprek dan smackdown eta. Padahal mah orang bisa gitu gitunya. Takal ulekan doang di cabean, hayam geprek sebutna. Laku eta, bergu gitu ya. Masya Allah. Nikmat teh nyata nikmat sehat wageng mah ibu. Masya Allah sehat awak. Jeung udang rebong ge balik ronda di kual-kual. Ih. Kebonda geus 3 poe teh geus minyakan ya. Mungkin pacamat ge ngalaman baheula mun nya. Di kual-kual ge Masya Allah nikmat. Karena sehat. Dan sehat mah bisa diinjem. Sugan di aya di Kuningan, Ciroh. Ka dieu jerah. Non si sia udah. Nginjem sehat. Aya we dia. Moal aya nginjem duit. Minta-minta. Tuh di Bogor, tuh di Kuningan, tuh di Sukabumi, tuh di Cianjur, mah zaman Bang Emok. Kami berjanji astagfirullah. Kuring lempang perangsakeun ngararaji ta ibu-ibu. Kami berjanji. Ya Allah kenaon saya orang nginjem duit. Allah Akbar. Itu urang para ustad nyarang keras-keras moal bisa ustad para kiai. Lamun aya kiai itu nyarang keras, yakin tak kiai bakal ngomong teh. Bacot doang sia kiai. Magang doang sia pelit oge. Tuh. Mata kiai kudu beunghar kumpulkeun jelema anu nginjem di Bang Emo. Bayar ku kiai kami lunasan ibu-ibu ulah nginjem deui, balikeun kami ulah dileuwihan. Tah kiai, benar tah? Ayo nu kitu. Sarua di Bogor ge Masya Allah. Ya sabar udah mata hingga bang ngebejaan doang. Ngebejaan doang, aing di bejaan mah salamet kiai. Para ustaz salamet geus ngebejaan mah. Terserah aing di bejaan mah. Sebab kadang-kala galakan masyarakat urah ayeuna mah. Arek urah ge domongna masyarakat ayeuna mah. Nekat. Alasan tegabet teh dekat nama. Alhamdulillah, sholawat sinareng salam pamugi senantiasa dikocorkeun, dikucurkeun, dikecerkeun ka manusia anu sampurna buah mana Siti Aminah pangawasa Mekah nyatana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargana para sahabat dan umumna ka urang salaku umatna anu mana mudah-mudahan urang sadayana anu hadir di tempat anu mubarakah ieu sing kenging syafaat terus bantuan tenangkeun di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah. Tabu alhamdulillah wengi ayeuna sing peuring tiasa sumbi ka dieu. Tah ieu ki magrib teh sakirupana disebut ganteng, peuring ge ngarasan teu. Sing demi Allah ngarasa ganteng. Disebut jorek henteu, sedang-sedang saja. Kunaon sih ngaranna ki magrib lain ki isya? Pasti gitu dong. Kunaon sih lain ki subuh? Kunaon sih lain ki tangari? Ki hahalaeun. Eta teh aya riwayat. Aing nami asli mah Pak, nama kuring baheula geus asup tentara 4 kali gugur terus. Kuring teh aya cita-cita jadi kiai teh aya. Hayang jadi tentara. Asup angkatan darat gugur, angkatan laut gugur, stres aing pusing. Ternyata Allah berkehendak lain. Asup polisi ulaheun ku kolot. Beusi disumpahan siap cekolot. Aing modalan henteu. Ih, aing amit teh kolot. Angkatan darat 3 kali, angkatan laut sakali, baheula teh gendut Pak, bagus awak. Minum tara nontara baheula mah kuasa wae. Teu lulus. Mari Allah buka kehendak. Lamun kuring eureun ieu anu dibere ngaran Nandang Iskandar jadi tentara, tareh dipecat kadang-kala. Bangor pasti bangor. Itu. Aing ngaran asli mah ti kolot Nandang Iskandar. Tah salama ngaran Nandang Iskandar ibu. Masya Allah, lain muka coba heula pamajikan teong susu galabatan ngelepek. Ih, Masya Allah, sedih. Alabatan mangga kaninkeun. Eta kuring ngaji ka mana ka Cirangkong. Ngaji manaqib Jawahirul Ma'ani. Diundang ku jelema rada beunghar lah Bu Haji. Saurang ustad 50.000 pan semangat 50.000 Pak.
lumayan suka ngoduk anaknya dur eta nu boga imah ngagagro kuring teh nyaho ngaran grip itu tah kuring molongo jadi kasaha ka maneh astagfirullahaladzim demi Allah sakit jatuh di sini 20 ustad rombongan kuring dicemplang kacirangko ngaji memang ilmu hideung kuring doang kami barodas eta demi Allah yang balik harita kene palura saya udah ada bang gede aku mata menjadi tentara tadi dipecat tadi makanan kalah kudu ada baheula ge mata kuring sok karunya ka polisi ka tentara lamun nu ngajaga demo teh apanya di balai doga eta lamun kuring jadi polisi tembak wae jedor modal sia aya dipecat paling ge salah wae tentara dihantem ku polisi dihantem masyarakat nuntut bener teh aing teh dihantem aing bocor ke polisi da polisi ke jelema tentara ke jelema bener teh Pak coba menyalapar betul tentara jeung polisi jaga nu demo rek naranaon coba kadang-kadang pan agama takbir Allahu akbar cing urang mulut teh heula kepala pemerintah da bener aya Allah itu tadinya geus bener teh lurah hebat kena boga mobil geus kajen aya Allah kaget setru beres tuh kudu urang demo-demo ka desa tuh kudu raskin ra PPH lain tuh kudu pasrahkeun ka Allah doakeun urang pamimpin urang sing saleh itu beres ieu ngerasa bener itu ngerasa bener acak-acakan di Indonesia ieu yo dalil itu dalil dieu raingan ini kena di lembur jadi ustaz jadi kiai nah itu saya ibu masya Allah tabarakallah alhamdulillah eta kuring disebut maghrib kan aneh ieu hate kuring Pak tarima eta hate paling tadi parah maghrib lah geus ganti minggu aya nu ngundang ngaos Pak di Tangerang telepon ka kuring kiai punten bari dasukeun ka surat ondang saha namina apa Kiai Nandang apa Kiai Nandang Iskandar di maghrib we kuring jadi bener Kiai bener di maghrib kepala hancur aing lah sing demi Allah ieu mah kisah nyata kepala hancur lagi kuring tafaul kaki bala di balap teh tetangga kuring di balap bae ngaran ai angaranna pun Arif Soleh ngaranna bapakna teh Haji Soleh ngaran di balap Haji Arif jadi Arif Soleh teh ngaran tanggung di balap alhamdulillah pemajikan lagi loba suga we kuring kos ki balap hartana bakal ibadah ai pamajikan hiji ge gempor lah bener teh kamu bulan Rajab kieu jarang atuh pamajikan sabaragi kuring ieu ngesan sabaraka dieu suka ada lapang kuningannya jauh suka bayar jalan ada pemajikan lumayan bapak lumayan pemajikan ya siapa karena berkat wae curang Allah der ngaran di maghrib barakallah ibu bapak sabarang ngaran ganti di maghrib anak dua jadi opan lancar sih kok alhamdulillah oh ternyata kurang langsung dihina ku batur diledek ku batur tarima ku lapan dan tah ulah ieu jadi hate aing 7 turunan aing mau nanya ke sia ulah alhamdulillah los deui ibu datang ka warung rek ngahutang kangkung teu dibere malah jadi cecaplak tukang warungna nu kamari ge can dibayar saijah utang sak senumpuk langsung ya Gusti alhamdulillah mualilah beunghar ka cijah baik minta kau ayeuna momen Rajab moal tahun kurang dirayakeun tetep we ngarayakeun doang demo mah tadi dipake bener teu jadikeun tradisi Rajaban tetep selama tinggal tilu oh subuh mah Ki bari nyarande wah Ki Rabbana ya Rabbana kileuk we wis sasahana ya lamna busan malah batuk Ki ingat tadi nyolatkeun main yeuh mau tanya balik ka rehe ta masjid
jing ayeuna perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan anu sangat luar biasa, anu moal bisa dipercaya ku otak urang balurah moal bisa. Kunaon teu bisa dipercaya? Karena otak urang kaleutik. Allah maka wasa. Baheula Allah nitah ka saha? Ka Nabi Musa dari bebeurit ku Firaun. Lamun ceuk otak bisa mulai ke laut beulah. Da moal. Tapi ku Nabi Musa karena perintah Allah beletok beulah ka laut. Bener teu? Atuh Rasulullah makom. Maka masalah dipercaya ku ka iman, ku keimanan. Naon si hasilna geus tah ngaji mah salat. Teu kudu bakalan kaki dulu. Salat urang sing rajin ibu. Jeung salaki nu tara daek salat ka masjid, jorojok ku ibu. Hina mau lagi disebut ieu lamun salakina rajin ibadah, rajin salatna, pamajikanna teu rajin kana salatna. Sarua eta salakina numpakan monyet. Tak kesebaleureum cakaran ieu. Lamun pamajikanna rajin salat, salakina tara salat, sarua ibu ditumpakan ku monyet. Tapi urang mah untung Pak jadi umat Nabi Muhammad. Hiji riwayat Allah ngadamel malaikat Jibril. Kusakitu hebatna malaikat Jibril. Eta jangjang malaikat Jibril aya 600 jangjang. Panjangna ti masyriq ka maghrib. Jibril ngadauh ka Allah, Gusti, ari Gusti ngadamel deui saperti abdi teu? Cek Jibril. Cek Allah, henteu Jibril. Aing ngurukurnya sia, maka malaikat Jibril sujud syukur ke Allah, sholat 2 rakaat, sarokaat nyaeta 20 tahun. 2 rakaat berarti 40 tahun. Beres salam Jibril, cek Allah Jibril, sia cek Allah. Sia sholat sujud syukur ke aing sarokaat 20 tahun. 2 rakaat sia 40 tahun. Aing teu ngalem sia cek Allah. Maka malaikat Jibril bingung. Beuh aing 40 tahun jadi ngalem. Cek Allah aing leuwih ngalem ka umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Salatna sakedeung bari loba malaweung mikiran hutang. Allahu Akbar. Rakaat iya. Tah, urang sok kitu leh. Rek tentara rek polisina. Terus polisi AKBP ayah jenderal yang asup kali kapolsek Allah buru-buru jenderal supaya begini tuh tetap tusuk urang tapi Allah ngalem cek Allah Jibril tinggali kusia ganjaran kajama anu sholat bari malaweung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mal bari kieu sholatan Allah ulang mesti benar sholat urang. Tapi Allah mere ganjaran. Naon ganjaran? Jannatul ma'wah. Maka malaikat Jibril minta izin ke Allah hayang ningali tempat anu bakal dibikin ka jalma anu salat malaweung teh. Ceuk Allah mangga. Maka dijembrengkeun eta jangjang anu 600 hiber malaikat Jibril bade nuju ka mana? Nuju ka Jannatul Ma'wah. Hiber. Usah jauh gimana capek juga ke sana. Diuk mana di tatangkalan nyarande kemana Jibril nyarande gitu. Ngomong ke Allah Gusti, hari iya ke tempat Jannatul Ma'wah anu bakal dibikin ke Gusti. Ka makhluk Gusti salat bari maraweung. Apa geus saparapatna? Apa geus satengahna? Apa geus tilu parapatna? Jeung malaikat Jibril. Maka Allah ngadau Jibril saumpama sia diberi koeng jangjang 300.000 jangjang deui ditambahan deui koeng kakuatan sia maka sia moal bisa ningali Jannatul Ma'wah. Subhanallah ngan ulah pedaya keterangan itu salat malaweung adu salat malaweung gede je atuh ulah makana ibu kudu daek ngat di mana ayeuna ilmu salat. Di mana ayeuna ilmu kalaudu? Ayeuna di pondok pesantren di pengajian. Makanya ibu anak kurang tah kita ngaraji kurang supaya jadi anak anu soleh. Bapana khusus tah embung gebung pimpinna hayang ngaji budak sia ngaji di mah diaringkeun tel HP budak game orai
rek kumaha nulungan urang kayak tadi itu ngan sampewe dibikin ka para ustaz ka para kiai kewajiban menjadi bapana pagahan eta budak ai pagahan budak Pak ulah langsung dileres ngaji mah dieja heula pos baheula alif patah a ba patah ba a ba kan kitu kamu ngeureum pacabatnya tuh kuring baheula kitu alif patah a ba patah ba a ba sampai ka balik kuring ngeja wae alif diuget-uget badi sambar remetuk geget tuh akhirnya sama orang eja pagan ku bapakna jangan kan dia ngaji di bapak nges maghrib kewajiban bapak sok ngaji turutan bapaknya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ngaran ke budak palulah a'udzu billahi bener kan tak budak lamun cadel gitu ulah urang diingkeun kena kabiasa ulah a'udzu bener pada sok nyen cadel budak ke mana ya lain bapak-bapak ngaku tuh ibu-ibu sok nyen cadel budak ke leutik tung iyeng tatung bener deh tung iyeng tatung naon eta artina udah mesti bedakan di pandian sore masya Allah tung iyeng tatung anak sasik dia anak siapa kok eta mah ayo ke apa gerak bener deh udah si pandian banyak kayu putihan yang ketang, masya Allah, anak cahaya, besi karma orang terjebut gitu. Nalika urang sekolah, anak urang gede, nalika urang ngegero anak jangan dia, saha bapak. Nah, pan kuring teh bapak man, bapak saha, baheula inget teh bapak begitu anak saha. Berarti kuring anak bapak, ini dibalas ke kuring, bapak saha. Mata sehingga ada ucapan jadi doa. Dapat nyaah indung mah kolot mah nyaah salajan bapak tukang copet teh moal aya indungna anak kecopet moal aya nah ya udah kuring anu kitu da moal kabeh anak raja bener teh punya anak ka anak makanya urang ulah salahan ajikeun budak umpama ku bapana heula ajar eta budak jang ieu alif cirina alif nangtung pan budak mah EQ-na masih bagus Pak ya jadi alif langtung pan gitu budak ajak nonton bola kurang ayat yang bandera jangan jantung alif lempang deh ayat beton listrik nonton alif berarti asuplah pelajaran ngan wayana bapak lalu ngajarkan anak tentang alif subuh ulah kaberangan kerembah tuh pakai sempakes pakai sapu subuh kaberangan mana kergalau di dapur anaknya hudang kita gigis waduh nge bapakna ma ayah alif mualang wajah ngumpat alif itu di bapak alif di epos eta budak lain alif eta mah para tinulis emak Allah alif pagahan Pak ieu mah budak pinter nyanyi meni bangga inget dasar urang ciptakeun ku Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ieu mah budak pinter nyanyi bangga 17 Agustus naik panggung di alun-alun bangga mah anakna iyang digoyang-goyang iyang eta mana jeung babana dihandap anak aing sia tajlong wae apakah ibu bakal salaman nalika ibu ngahojon kaler geus kieu nyawa urang jeung bapak ieu datang anak nu pinter nyanyi mak iyang digoyang-goyang iyang salaman mana tah mak keur sakarat dinyanyian salamet moal salametna urang nalika keur sakaratul maut urang anak urang bari diuk a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin insyaallah mau kurang bakal peureup da anak urang nu ngaji mah
ayeuna ulah ngarasa ngora bapak ibu mau dilakena ya ngora kene cek sah nu maot mah henteu budak henteu kolot bener teu mata cek mamang kuring oma irama percaya teu mamang kuring eta oma eta oma irama teh mamang kuring eta tuh teu percaya aya aneh bapana oma jeung bapak kuring sama-sama bapak-bapak berarti sifat mamang oma teh mbahna oma jeung mbah kuring sama-sama mbah-mbah lamun pulang diperhatikeun lagu oma da aya benerna imah panati haram lagu haram teu naon teu di imah mah urang perhatikeun lagu oma eta tentang kematian sok ngurucu deui cenah suatu saat pasti kan datang deng 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 bener tak saat-saat paling menakutkan sang malaikat pencabut nyawa yang merenggut ruh dari badan tak seorang pun yang akan mampu menolongmu dari kematian juga hartamu takkan mampu menolongmu dari kematian deng dong ha kayak bisa apalagi sok karaoke lagi boga di di mah pokoknya cuk sahang kiai ngaji wae pusing ngaji wae mah oh ini kan kita apakah polisi jeung tentara ayu aja lah gawe kieu wae da moal mana lagi butuh hiburan bener teu suatu haram lain haram suara siang dijore bego buat euy kijaina di deuk pamajikan di jero ih goyang itik pamajikan orang mau tanya oh iya bener tak budak-budak iya cenah kaji teh sakit buat teh ngarek kayak kita di iya HP aya apa aya bener Android eta pamajikan kijaina cuma atau imah luhur sadar kadenge santri moal ngadenge ya cintaku di dunia ini emang kudu kitu rumah tangga mah rumah tangga main gaplok apa majikan coba ngabanding-bandingkeun batur teu meunang kitu Pak pamajikan urang ge lamun ieu mah ye ayaan aku deno susu ge mangsreng bener teh Pak bener teh Bu uyuhan Bapak ieu anak genep resiko 30 zaman kiwari pikir we tuh menindong saperapat mending digoyang-goyang hayang kabagian kabeh bener teh Bu Masya Allah batur mah ulah sok ngalam batur rasa nu liwat mantep amat da ieu mikatna bagus aya pamajikan urang bedak ngait ada kondangan dipake sing karunya bedak ngait nyaon teu bedak pipa nomor 4 asal dia ngebul tapi nu pake khusus main subhanallah mata sing karunya kaum para ustad para kiai mah masyaallah kuring mah kadang-kala pamajikan keureun asa diusapan urang paling dulu nah ibu hayang diusapan ya diusapan pamajikan keureun bari di hari ringan Pak danau tilwaqat hilang kigal badri ajmala fadalla fuadi fiha wakil mudhanillah yakin pamajikan Bapak lebay sia jiga duh neng geuning teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh ka bina-bina yakin ulah pamajikan urang teh dara bobo Bapak ya mantap eta daripada ieu HS coba geser sia lah leuh ka pamajikan kitu aya salah nu kitu usaha yang deui nu anyar baheula mah keur bobogohan cintaku sampai mati betapa rangdu engkau mati aku akan meninggal juga terus baik mah sadar kebaturan badan yang dulu indah
yang dulu dipuja-puja, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Deng dong deng deng dong deng. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Coba pemajikan orang gelis palura kurang maut sedih teh tahu. Aduh balik malam Jumat pemajikan geus nu nganjak saha teh eta lamun cenah aya izin Allah mah teh siap goblok begitu dan sawah poe ditinggal duit dibanding pebogohan deui jahe kaya nyeri hate mantap urang boga cinta ka salaki cinta ka pamajikan kudu karena Allah ai karena Allah mah insyaallah salama dihadiringan wah Ustad dak beri balain kiai dan Ustad oke aku gampang oke gampang usahakan pamajikan kes bila kamu di sisiku pada awalnya begitu kan hati rasa sadu ngerante bu usaha ini gitu kemarin usapan ngerante bu aku nih malain kiai dan Ustad tentara gampang tentara ke pak polisi ke gampang diukeun pamajikan urang kedang kan usapan bu bapak maju tak gentar membela yang benar malah es sama pamajikan urang pasti nanya bapak kasih nggak dikasih ya marah-marah itu subhanallah maka didik anak urang bu didik urang senang ngaji sangka naon anak tembak bisa nyelakakeun urang bisa ngabahagiakeun urang anak 7 tuh nu bisa ngaji rugi henteu makana ayeuna masih aya pondok pesantren pinuhan ibu pondok pesantren ieu mah pan hese di peta bayar listrik ge pan heueuh jang ceuk dijenal wayana ka mama minta listrik sabulan 3.000 nya udah apa nurut baik ka kiai balik ngaji mak ceuk dijenal minta duit listrik sabulan 3.000 gentawang teh mana dijenal mah matre duit wae Allah Akbar jeung anak siang ngaji 3.000 meni embung pindah tuh ka Ustaz Oji pindah Ustaz Oji mah murah ai budak ngaji ka Ustaz Oji 10.000 sabulan lemok sia ngaji mah Masya Allah urang moal bisa sholat anu bener lamun teu ngaji arek kumaha sih urang bo sawaktu teu sholat diganjar ku Allah sabaraha 250 tahun siksana johor bapak teu sholat 250 tahun asar teu sholat 500 tahun ayo umur urang sabaraha coba padahal sholat sakedeung ya sholat Allah bismillah bawa ada beres tarawih ya pasti yang imam cepat ayo lah jadi kuningan jadi bawa Allah bismillahirrahmanirrahim amin kita sholat di ayo bakal ayo 2 menit sholat naon sih eta Allah ya Allah ya Rabb kajen sholat bari gigi pas Mekah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ayo husuma kalau cai mata pak husuma nada karena kurang ngerasa gede dosa maka Allah merintahkan sholat lain jeung Allah jeung urang maka memang beda anu diparentahkeun mah sok rada hese sholat 5 waktu tadi dah tercepat udah ke 50 waktu lin sama menjadi lurah pan pesantren heula tepat-tepat jadi lurah lamun curah agamaan bener teu sampe ngomong nanya heula ka lurah kan kiai tadi apa ayo bisa pesantren tah ada lurah cemplang eta tahu motor lurah Bogor itu kan kuring kiai anu dalu eta mana pan kadang-kadang lurah punten ya sok kacaprak lurahna punten ieu mah geus diberi tugas masing-masing ustad bagian anak masrakeun besan bener tah
narima besan ngerti ka ustad di malurah mabasrakeun besan anu salah dari lagi wa min ayati anu kolak pan nyerahakeun eta ai diomong gede adat urangna diomong ku murid salah eta jeung sia ngilan aing pesantren blok kita ulah ai nu kitu eta mau sih ngarana mesti ai dulu rati dia wa min ayus panggagan we kayak urang boga masing-masing jalur mantap besi aya di anak bapak nu pesantren Pak terus kudu ngaji kitab deui kudu perdalem we nyolotkeun mayit kariung eta jadi duit langsung daripada orang nyoret ieu pasilun lila jadi duitna dengan ieu Allahu Akbar sanajan pangkat jenderal bapak jenderal eleh ku kiai mah jenderal paling gocak di daerah amplop lah bener tuh eta geus diterima daerah jelas tapi kiai ustad cepet kalau sering RT 15.000 RT dibuka 15.000 tolong padahal bang capek eta RT muskali itu ngabejaan membawa karanda RT 15.000 kiai nyoclo ngalobrol ngaropi bener tuh di jalan ngalobrol ngopi wah iya ngomong politik so tau kiai iya betul atau mah cepet bener cek Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat anu ngabedakeun urang teh naon derajat ilmu hirup urang kudu boga 3 bu ieu ka anak urang bade jam lengan kudu boga 3 hiji urang kudu boga ilmu hirup dalam dunia kadua urang kudu boga pangkat katilu kudu boga harta ilmu kiai ustad padahal mah teu boga duit tapi dihormati bener teh kalurah-lurah hormati kakak polsek kalau keur aya razia kalau yang beri liwat teu make ieu teu make helm padahal ngerasa salah hate mah pun bae razia ieu demi Allah rasa salah berhubung hadir kapolsekna ada kulit terang di maghrib kemana razia Pak ayo silakan alhamdulillah untung jadi ustad kiai mah dihormati wae padahal mah anak buana laki kualitas berhubung kemana ayo hati-hati Pak Ustad ayo Pak dah hati-hati selamat tuh tetap kan boga ilmu mah menghormati Allah wajuna teu kiai gini tarang pagi atuh kiai geuting atuh coba harus deui bener dah ayeuna kapolsek ieu teu boga pimpinan manehna teu dae aing dicerekana batin mah careurik bener teu Pak ewang ustad itu batin nama careurik agama Islam mana lagi sarua aing dicarikan ku komandan paling nyawa kayak kieu kaki jenderal aing geus ya bisa aja itu hormat itu terus teu paling hayam sia aja kieu mah pakainya tuh menghormat kudu boga kadua urang kudu boga pangkat jenderal pangkat tamdam sersan polisi tentara boga pangkat padahal mah kadang-kadang teu boga duit lain naon ge tanggung bulan bener teh Pak nongkrong di ojek tambah Pak tuh karena naon pangkat lamun teu boga ilmu teu boga pangkat ya lempang ka gigir imah ostak saeng leungit tah saeng sia aja nu terakhir kakuatan nu mahadasan nu terakhir dunia bukan duit senajan suing lu baduit apa bos mang mau ingin ngomong siap bos siap cium leung lamun ke sadua sulit aja saya cium leungeun kamu salah ustad Pak saya Pak orang kayak di banyak orang ngobrol gede wae 200 semangat ustad ge jadi bere amplop ustad aku balik jago para ustad kalau boleh dicerok amplop tadi bere iya kene wae timbul berarti aduh jamur amplop kene wae da ustad ke jelema mah boga pamajikan nih di mana deh aku bahkan aya santri anu badung ngejebut ieu ustad mah duitna ge tina nu modal jeung nu nadar aku ge tah bener teh geus gariung ke ustad ngolobrol mohon karena wajar tenang yang bukan siap bos siap atuh
Tinting kurang ambil kumaha. Siap tenang bos. Aku gope aja pelopor kumaha. Bener. Kenapa? Ada apa? Siap. Ustaz kita riji. Dah balik balik. Ini wah ini. Balik wah. Apa tadi bere? Pura-pura nengan sendal. Sendal mana ya?